mana maneh? Cek, itu arek apotek. Oh, arek beli obat. Nya heueuh atuh, Cek. Beli obat pira aku beli lauk asin. Anu geuring Kang emangna? Apa urang, Cek, geuring? Geuring naon papa maneh Kang? Cenah mah darah rendah, Cek. Nah, ari maneh mah teu kudu atuh beli di apotek ari darah rendah mah. Nah, Cek, teu kudu ka apotek. Darah rendah mah ubarna ku cidu. Wah, make cai ciduk. Dikumahakeun, Cek? Diinum. Lain beleguk sia mah. Saha teh anu darah rendahna? Apa aing, Cek? Nah, ciduhan banget nah, dijamin sia langsung cager ta darah rendahna. Si Gelo. Oh gaya, ini nama ai buka HP anyar. Ya heueuh atuh, urang yang mau jadi jelema beunghar. Anjir, sok balaga sabeunghar masih mana Kang? Yeuh nya baheula mah saya manggil duit 100.000 dicopot. Tapi ayeuna manggil duit 100.000 ditamahan ku aing. Gelo teh aing. Hade euy. Neng, nyawa tuh. Nah, sih meni liweuh. Maneh pernah ke hotel, Can? Encan. Aing kemari ke hotel sih ya. Terus kumaha Om? Heeh, pan urang teh maneh di hotel. Ternyata caina panas ya. Terus kumaha Om? Oh mandi teh? Henteu, terus urang nyeun emeh da caina panas. Aduh, eta teh cai panas teh jeung mandi ngaranna water heater Om. Bisa dipake nyieun kopi teu? Bisa, bisa jeung nguluk siage Om. Cek, apa tuh anakna Iwan Catur? Iwan Catur nu mana? Eta tetangga Pak RT. Oh, si Putri. Emang kunaon? Bejana manehna mesti dipoto model di majalah. Oh, mana karek apal? Kan urang masukeun oge. Mana arek? Lamun arek teu kudu mayar, gratis. Wah, bener Cek, berarti orang bisa jadi foto model. Ya bisa atuh. Foto model majalah naon, Cek? Maneh mah foto model buku Yasin, arek moal. Ari Cek dita aing modal. Heeh. Kunaon maneh teh mah ngecirik segala. Urang diselingkuhan ham ku kabogo urang. Aslina teh mah. Nah, atuh make bisa disalingkuhan. Heuh ham cek kabogo urang cukur awe lain lebih subur. Yang geus aya nama sing sabar we mal. Ayeuna mah bejakeun weh ka kabogoh maneh Jakeun naon ham? bahwa maneh bisa menangkeun manuk anu leuwih berkicau dibanding manuk anu kabogoh maneh mal. Asli ham? Heueuh. Neng, nah hari mana ditelepon tak aktif wae? Wah, nanya. Maneh mah nyaho urang aya penting. Oh, pantesan abe orang tadi pakai mode terbang. Wah, wadul, cing nempo urang HP-na. Ari si AA abe orang dialungkeun namun HP-na rusak kumaha? Ari cek maneh mode terbang, suganti bisa ngapung. Bo, ambo buka dulu teh belagug. Cek, hari mana jadi budak teh teu boga ahlak euy. Ari maneh naon si datang-datang ngerekan urang? Tadi urang kepanggil nu maneh, bejana cenah adi maneh kecelakaan. Oh, Lain ohungku, Cek. da urang mah geus nyaho soal eta mah, Cok. Bantuan atuh nu maneh minimal mah nungguan atuh adi maneh nanti di rumah sakit. Pada tadi dibawa ke rumah sakit, Cok. Ari urang mah oge. Nah, tadi dibawa ke rumah sakit atuh kunaon? Heeh, tapi lain kecelakaan tabrakan, Cok. Tapi kieu ye. Cek dong, Cek. Dan biasa. Kang, kamari urang nempok mantan pemajikan ente. Susun apa deh Kang anjing. Wah, manya ah. Aslina Kang. Nah, kamu jangan bisa hafal mantan pemajikan orang susuna badan. Eta kamari urang nempok mantan pemajikan maneh make baju udah ngetap. Eta teu berat mah moal susu gede. Ah, eta mah enteng atuh Kang. Ya, nini urang sanajan leutik awakna tapi berateun. Ah, piraku Kang. Aslina mun ieu leumpama saking berateun. Wah, emang ini memang gitu, Gelo. Ih, ari maneh? Gitayangan kurang, di dia gening.
Aing mati tadi gede dia. Aing naon tuh maneh nangan urang cek. Urang teh rek nagih hutang ka maneh, geus aya can duitna. Can aya santai we kayak dibayar iku urang. Aduh, padahal mah urang teh keur butuh jeung pangobatan si Arya. Kamari si Arya ku urang dibacok gara-gara teu mayar hutang. Waduh, yang geus kurang bayar daripada urang dibacok. Tah kitu daripada kurang dibacok. Ari maneh kunaon seserian sorangan kitu ih. Aing buka cerita pecingireun. Cerita naon maneh teh? Dieu urang di tukang seblak, aya jelema anu di seblak. Piginu ku tato awakna. Ceuli ido bolang make anting, buuk di beureman, buuk di docongan, pangkrok itu anjing meuli seblak. Ya terus kumaha? Heuh, ceuk penampilan kos preman meuli seblak di diladaan. Cok, ada cita-cita mana karep nak naon tuh hirup di kolot kieu euy. Cita-cita orang mah sina barudak urang saleh, sukses, jadi orang mun paya tenang om. Weh, mana hade euy cita-citana. Hari om naon cita-citana? Ari cita-cita orang pur hiji kan hayang asup surga. Seruduk pisan juga nya. Salat tara, sedekah tara, cita-cita asup surga. Belum bisa, saya mah stres juga kan. Tenang we, urang mah boga kenalan urang jero ieu. Perasaan hari kasih ka pabrik keren, pelaguk sia. Inspirasi di zaman ayeuna, preman kampung nubuukna kone nu kasok